Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene nerangkeun syarat-syarat diterima dikabul salat mungguh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masih kene seputar eta. Jadi syarat anu pertama hayang diterima salat eta kudu ikhlas. Ikhlas teh diniatan bahwa salat ieu nyaeta karena ngadugu karena perintahan Gusti Allah gitu. Karena ngadugu nyaeta karena perintahan Gusti Allah. Sabab mungkin wae ayeuna jelema ayeuna mun tama tadina tara salat tuluy ayeuna mun tama apel ka pamajikaneun ari calon mitoha atuh da ahli agama tara salat teh kapaksa we dirinya mah kapaksa we sabab ieu baheula ayeuna mun tama aya ajengan di Ciamis manehanana ayeuna mun tama ieu ngadongeng ayeuna mun tama antara anu pinter teu boga iman jeung anu iman teu boga ilmu. Jadi anu boga ilmu nyaeta pinter teh hanya teu boga iman. Anu boga iman hanya teu boga ilmu gitu. Duanana ayeuna mun tama cilaka. Duanana ayeuna goreng. Taya ajengan keur nyaritakeun nyaeta jelema anu pinter. Ngan anyaka nyaeta teu boga iman. Caritana cenah. Ai manehanana teh nyaeta mikabogoh ka hiji awewe. Ari eta awewe teh budak lurah. Karena boga kepinteran teh boga siasat, boga teknis ayo manehanana teh ayeuna mun tama jobrus we kana tajung nyaeta musala boga lurah teh ngedekul we teu loba omong ayeuna dekul we wah salat ayeuna kitu ieu tuluy ayeuna mun teu ngaduk-duk we cari perhatian ai lurahna nyaeta ahli agama luar biasa simpatina ayeuna mun tama kana agama teh caritana teh ayeuna mun tama geus kitu teh ditingali urang ngalpoe teh eta budak bager-bager teuing ngaduk-duk we di masjid wiridan salat tinggal dibacana mah kitu pokona kitu tasbih ngecek nyarek ayeuna mun tama caritana sian apa pas dijian minantu tah jauh ayeuna dijian minantu terus geus aya kitu teh ngecek nyerek eta beuki ayeuna khususan lain khusus bener khususan eta nyawa teuing da ayeuna mun teh naon da ieu mah teu boga ayeuna mun teh iman teh meureun teu boga iman teh wiridan lain karana hayang ganjaran ti pangeran lain karana hayang ridho ti pangeran gitu salat lain teu kaina ngaheroan budak lurah we gitu caritana kena ayeuna mun tama ayeuna mun tama perangkap eta teh caritana cenah ayeuna mun sadigaroan yang kena tadi ayeuna sakedeung naon cenah bapan lain ayeuna mun bapak teh ka haji hujan eta ieu sabaraha poe di dieu ngaduk-duk we ibadah teh kaluar ayeuna ti masjid wiridan salat baca Quran bapak teh cenah ayeuna mun perkanu kitu teh mun ujang daek cenah oge ujang ayeuna mun tama bogoh ka budak bapak kumaha lamun ayeuna mun tama dikawinkeun ka budak bapak daek teh ampun parahu
teu harta teu bangga jadi ayeuna mun tambah sepi ku pangarti sudah ku pangabisa abdi majal lain pan aya dek nyanewara teh gitu cek palurah teh kayu bunting yang getolnya tawan nongengen nya getol budak teh nya tawadona luar biasa bikin naik kan moal sifat di pamajikan anjeun kahayang bapak teh masalah geuning nyampurkeun sorangan kumaha kami abdi pasti nanti lagi ya jangan ayeuna mah ulah dirilah saya ragu-ragu nanti seperti guru-guru ayeuna urang aya tahu ganteng nanti sari kawin ke tenang bapak teh ulah kagok lah ieu teh kalus bapak teh dipeja-peja di orang-orang ayeuna kabar ditampilkeun aya udah sampean ayeuna mun jamaah ayeuna ketika begitu ayeuna mun sama eta cenah lurah ai resepna ayeuna mun lurah teh nyata kana naon kana ayeuna mun malam ari ayeuna mun malam teh bebeunangan teh mes-mes pogo mes-mes ayeuna mun pogo eta teh kabeneran ayeuna mun ari pogo teh nyaeta sok diheulakeunana teh mah keur kajian itu ayeuna kanu tukang ibadah kanu getol kanu bageurkeun urang mah kajian nyorehan urang ayeuna mun keur eta calon ginantu urang ayeuna mun keur ayeuna calon ginantu mas-mas mas-mas ayeuna mun caritana ayeuna mun kawinkeun kaul apa pinter teh mangkel anu pinter mah gitu kumaha ayeuna mun mah ieu teh cenah yang bapak mah hayang pangkurokeun ku ujang teh hayang pangkurokeun cenah ayeuna saya hayang pangajikeun ayeuna Quran pangajikeun Quran patu bisa Quran teh artinya Quran teh ayeuna pinter mah tara eleh geleng tara eleh ayeuna mun teh mah geleng caritana tampil begitu ayeuna mun teh tahun mah bisa meureun a'udzubillahi minasyaitonir rajim Tobo tatamita Bismillahirrahmanirrahim Al-Mitoha apa teh kan make lagamu amar Al-Mitoha mudillun fi susukin wa kanjutu disantok balikan deui gaya anu mengarah lila Al-Mitoha mudillun fi susukin wa kanjutu disantok gitu ayeuna mun teh al-bogo halalun lil minantu wa haramun lil mithah sadaqallahul azim Allah tayyib teh salah boga minantu teh salah eta meuli halim kitu sorana halim boga lurah teh yang bapak teh cenah asal genah eta cenah lega manutan
ngan bapak teh penasaran hayang nyawa hartina. Bapak teh penasaran hayang nyawa hartina. Naon cenah jang aing tadi teh hartina kieu hartina. Almitoha, arimitoha. Eta mun dilun nuju modal. Disusukin dina susukan. Keur kitu wa kanjutuhu aing kanjutna teh sampok bogo. Ketika aya di santep bogo, beunang eta bogo. Nah, bogo mah halal keur minantu khusus. Haram keur mitoha. Atuh eta ayeuna mun teh beus kitu teh unggal meunang bogo teh teu meunang sia. Kalau haram ceuk minantu kita tadi khusus. Eta teh nyaeta dongeng naon? Dongeng ayeuna nu pinter ngantuk hayu dipake di buku ayeuna mah. Ayeuna iman bodoh lurah. Imanna gede ngananyakal naon? Kan nyawa sakit tipu kunaon. Ku minantu pinter teu boga naon? Teu boga iman. Nipu anu iman teu boga ilmu ditipu. Anu boga ilmu teu boga iman nipu. Geus kitu we hakeureun waktu. Kita pidato mana ada kisah kitu ge rame itu anu setengah jam geus balik kita aja. Da zaman kiwari makan ngalarame lain ngaraharti. Zaman ayeuna kiwari. Nah, jadi eta teh nya lamun hayang ditarima masalah teh kudu celik putih celakeran. Kawasi kabayar tadi gitu. Lain karena ayeuna mun tenengan penilaian deuk nipu ayeuna pimetohaeun lain ayeuna lain kitu. Nah, selanjutnya kamarinya eta geus diajakeun aya salah satu teknis keur supaya ayeuna mun tama salat kurang berkualitas bermutu. Oke, ayeuna mun tama anu dianggap sah teh lain menurutnya eta pikir wungkul, lain rupana wungkul jeung jero-jerona. Geus ayeuna mun tama dicaritakeun sawareh ayeuna mun tama kamarinya. Oke, nya eta salah satu ayeuna mun tama ieu teknis bahwa supaya salat urang berkualitas bermutu kudu aya dina hati urang ketika urang teh mulai salat teh ieu teh urang teh berhadapan teh jeung saha. Ai urang teh nyaeta pahareup-hareup teh jeung saha. Lain ayeuna mun tama pahareup-hareup ayeuna mun tama jeung makmum mun jadi imam. Lamun makmum ulah asa ayeuna mun tama pahareup-hareup jeung imam piceun nyaeta ayeuna mun tama naon unsur babaturan imam pamajikan anak makmum orang-orang sekitar ieu mah deuk paduan hanya jeung Allah. Mata walaupun katingali ku panon ati mah teu ieu teh urang teh deuk paduaan jeung Allah Subhanahu wa taala sagemblengna. Rasakeun ayeuna mun tama ati eta rasakeun. Jadi urang teh teu culang cileung kaditu kadieu kitu ati teh. Kan bae aya panon mah kitu na ati teh culang cileung ka mana-mana deui. Tuluy ayeuna mun tama ketika urang nyaeta ngucapkeun takbir Allahu Akbar. Jadi makna ayeuna mun tama Allahu Akbar moal aya deui anu leuwih agung, moal aya anu agung anu saperti Allah Subhanahu wa taala. Urang nyaeta deung berhadap-hadapan jeung Nu Maha berhadap-hadapan jeung Nu Maha Agung. Rarasakeun ayeuna ku urang ketika berhadapan jeung makhluk anu dianggap agung ku urang, kumaha ati deuk culang cileung deuk ka mana-mana moal madep konsen fokus kadinya teu culang cileung eta teh jeung makhluk jeung jelema apalagi lamun ieu jeung Allah Subhanahu wa taala. Kudu ayeuna mun tama dipraktekkeun ku urang dirarasakeun ayeuna mun tama urang dirarasakeun ku urang. Ya, salah satuna nyaeta ulama ditaroskeun tentang kumaha prak-prak
diceritakan ketika bade masuk kana salat. Ketika bade masuk ayeuna muntah kana salat, ulama ieu mah nyaeta nyarioskeunana urang teh kudu dianggap bahwa ieu teh nyaeta berhadapan jeung hari kiamat. Ngarah ayeuna muntah mah urang urusan dunya bisa dipikirkeun dina ati urang gitu. Ngarah teu asup kana ati urang, sakabeh urusan kadunyaan pikeun lir ibarat laksana urang teh ieu teh nu dihadapkeun ke urang teh adalah hari kiamat. Poe ayeuna mun teh kiamat gitu. Tuluy ayeuna mun teh geus kitu rasa urang tuluy ieu nyaeta ngadeg di payuneun dak Gusti Allah Subhanahu wa taala anu eueuh deui eueuh di penerjemah teh eueuh di juru bahasa iwati anu bakal kita menjawab teh urang lamun aya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuluy ayeuna mun tadi pertanyakan tentang umur urang, tentang ayeuna harta banda urang, tentang ayeuna mun teh hirup urang, tentang kalakuan urang, pan urang teh moal aya kumaha euy pangjawabkeun euy. Oh iya kumahanya kumaha. Nah, iwati diri sorangan anu bakal mempertanggungjawabkeun. Moal bisa culang-culung ka ditu ka dieu eta cenah. Anu kudu ayeuna mun teh dihadirkeun teh eta anu kudu dihadirkeun teh. Engke ayeuna mun teh mah Allah lamun ayeuna nanyakeun maneh moal bisa kumaha ka ditu ka dieu. Iwati maneh langsung dijawabna oge. Maneh anu ayeuna mun teh langsung anu kudu jawabna oge. Anu kudu nyaeta ngajawab ketika ayeuna berhadapan sareng Allah Subhanahu wa taala kitu. Nah, tuluy geus kitu teh geus takbir teh pan babacaan urang teh anu bacaanana doa iftitah teh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, babacaan eta teh ikuti ku ati urang. Bahwa ayeuna mun teh mah ieu teh semata-mata keur madep sa kujur awak urang, jiwa jeung raga urang nyaeta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge ayeuna mun teh mah urang ngabalieur nyaeta tina pikiran sarianti ka Allah Subhanahu wa taala, ngabalieur tina urusan-urusan anu sejen gitu. Tanya tak orang sok lagi dilewas deui diajar lah gitulah. Da kabehan anu diajar sarea oge. Nah, geus kitu tuluy ayeuna mun teh urang teh maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina nalika urang munikeun ngucapkeun alhamdulillah teh naon dina ati urang sing pinuh ku rasa syukur. Jadi alhamdulillahirabbil alamin pinuh rasa syukur urang ka Gusti Allah atas nikmat-nikmat Allah nu geus dipaparikeun ka urang. Tuluy ayeuna mun teh ari syukur teh kudu dibarengan jeung bunga. Gara mun salat bener. Tina alhamdulillahirabbil alamin geus leungit sagal kasusah kabingung. Mun salat bener. Sabab alhamdulillah teh ungkapan syukur ka Gusti Allah karena sagala kanikmatan nu geus dipaparikeun ka urang. Ari susunan syukur tadi antarana kudu tersusun tina nembongkeun ka bunga ati. Jadi lamun ieu nu salat tuluy ayeuna mun teu keur bingung anger bingung. Tah jadi salatna lain. Jadi tukang salat mah kitu tadina keur bingung tuluy ayeuna masuk kana salat dak dumadak jadi naon bunga sabab didinya aya ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Lamun bari bararaeun mah alhamdulillah na mal jadi leungit kabingung teh moal jadi ayeuna bunga lamun alhamdulillah uhna naonan mah alhamdulillah teh jadi leungit masyaallah karena ayeuna mun teh ungkapan syukur nyaeta aya dina kalimat alhamdulillah. Sementara syaratna syukur teh kudu naon? Kudu nembongkeun ka bunga, kudu nembongkeun ka Allah. Duh, masyaallah. Didinya oge hayang jadi jelema anu jadi ahli senang, hayang jadi jelema genah wae, bungah wae, senang wae masalah petakan salatna kieu. Salatna kieu. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin kita. Lalu ayeuna mun tama ieu anu kunci-kuncina keur nyambungkeun ati urang ka Allah Subhanahu wa taala aya dina kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing karasa. Jadi dina nalika macakeun ngungkapkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh nyaeta sing karasa lemahna jeung serba lemahna diri urang. Kusabab ayeuna mun tama ayeuna mun lemah serba teu bisa serba teu mampu eueuh deui panyalindungan iwati ka saha iwati ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan memeh ayeuna nyalindung ka Gusti Allah teh memeh urang nyupunkeun pertolongan pangawasa ka Gusti Allah teh sing bener heula ibadah. Iyyaka na'budu heula na'budu nasibnya. Engke teh wa iyyaka nasta'in. Ibadah geus bener tuluy kumaha we ka Allah Subhanahu wa taala. Tah lanjutkeun we cenah sakabeh bacaan, sakabeh zikir-zikir jeung sakabeh ayeuna mun gerakan-gerakan eta hadirkeun anu saperti bieu ulah kosong. Maka teknis anu paling panjang lebarna dina teknis salat supaya boga rasa ati urang dipayunun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dina kitab Ihya Ulumuddin macam panjang lebar panjang ayeuna mun teu lebar itulah ayeuna mun teu masa kitu ge cukup gambaran bahwa ayeuna mun teu dina salat teh geuning dengan sakadar gegerenengan babacaan dengan sakadar ayeuna mun tama urang tuluy ayeuna mun tamanan ungkad ayeuna awak tapi eta teh ngandung mana tertentu ngandung ayeuna mun tama harti kabehanana gerakan salat jeung bacaan salat teh kabehanana oge aya hartian aya maknaan saterusna syarat anu kaduana nyaeta syarat hayang ayeuna mun tama dina ditarima ayeuna mun tama salat teh nyaeta wa ayyakuna lan samalihe yen ta ono opo mak kalu kanden pangan dening si wong wa malbusuhu lan samalihe kanden anggok dening si wong wa musallahu lan samalihe panggonan salat teh ieu si wong iku halalan halal wa ayakuna jeung deui syarat anu kaduana hayang ditarima salat teh kudu aya makaluhu nu didaharna ku si jalma wa mabusuhu jeung anu dipake na ku si jalma wa musallahu jeung tempat nu dipake salatna ku si jalma halalan eta halal ta ieu teh hese jadi lamun hayang ditarima salat mah barang dahar pengjorok barang daharna pilihan halal murni nu halal kira-kira ayeuna mun teh nu remeng-remeng komo lamun netral nu jelas-jelas hana jauhan sabab percuma meusing ayeuna mun teh ungkug-ungkugan terus ayeuna mun teh urang babacaan di bebenah sarebu kali alus dohirna alus gerakanna alus bacaanna lamun ieu kadaharanna teu halal alias haram atau subhat moal ditarima salatna oge pakaian ayeuna mun teh anu dipakena nah ieu kudu halal termasuk ayeuna mun teh duit anu dipake na
anu dipake meulina, nu dipake meuli sajadana, nu dipake meuli mukena, nu dipake meuli sarungna, nu dipake meuli kopeahna, eta seluruhna kudu halal, termasuk nyaeta pangsalatanana, termasuk pangsalatanana. Mangka ayeuna mun tamakarana pangsalatan ge eta teh jadi syarat kana ditarimana salat. Aya baheula mah aya namun tama eta hayang nanyakeun pan baheula mah aya ieu aya anu tina ladang geol gitu, ladang ngalagu gitu, aya namun dipake nyeun masjid gitu, dipake nyeun masjid. Kang aya namun tama sok eta, sok aya namun tama rajeun gitu ka masjid eta. Nanyakeun ayeuna ka keluarga teh ari ieu urang banyak lamun aya namun masuk kebenaran atau aya ngahajakeun ka masjid eta, lamun aya namun salat tanpa aya pan di daerah aya namun tamat Tasik ke daerah aya namun kerja amis eta tanpa udah aja pan tanpa salat nah kira-kira aya namun maladang gitu kira-kira gitu ya. Jadi ulah aya namun tadi ningali teh ulah ningali ujung-ujung agrengna aya masjid teh, ulah ujung-ujung ningali teh wisna we kitu. Diingat apakah lahana, apakah aya namun teh bangunanana, ketika aya namun teh aya barang-barang mushola termasuk masjid teh tuluy aya namun teh amparan-amparan mushola masjid teh nu dipake salat ku urang aya barang-barang Arab tong dipake urang salat aya namun teh ulah dina pangsalatan ulah dina tempat salat kitu. Mata hari ulama-ulama kampungkur mah karana ararapi mata kabarokah. Da urang sok aya mungkin ken nu ahli-ahli rasa mah eta bisa ngarasakeun kana sentuhan ayeuna. Ayo kanu karasa teh kieu lamun kacibabat kitu. Kacibabat mah eta nu kapayun mah tambahan teh. Nya tambahan nu asli mah aya mangker. Aya beda aya namun teh kana jiwa urang eta antara aya namun teh salat di mangker jeung hareup kitu. Mantap aya namun teh darurat-darurat teh mah salat teh di jero. Karena naon eta mah teh asli kayak maeyang teh. Asli aya namun teh kayak maeyang eta aya keneh aya di Cibabah. Lamun di Karang Sapi aya keneh aya peninggalan masjid aya namun teh Karang Sapi eta. Moal sarua apik aya namun teh jeung ulama ayeuna jeung ajengan ayeuna. Karena beuki akhir zaman teh beuki hese halal teh. Anu baheula mah teu rawan teuing gitu rawan teuing pan ayeuna mah aya namun teman lamun pamere ayeuna andai kata ti pejabat gitu. Pejabatna lombana tidak haus. Andai kata aya namun tamalah ti ditu aya namun taman ti dieu ya aya namun teh mungkin lewat aya namun taman tina naon tina renten tina mungkin tina aya namun ulah terlalu terkecoh teuing ku kamewahan keluar nu kudu diutamakeun mah kehalalan deka aya namun teu pernah pangrasa aya namun teh apa dika naroskeun ana teh kieu di waktu saya namun terbiasa pakai hadiah di mana anjing boga duit gitu ka urang pamasihan ulah teh nanyakeun ulah teh nanya-nanyakeun teuing gitu ya ulah motor teh atuh nanya-nanyakeun teh di jero apa teh boga duit tapi saha ci anu apa gawean naon tuh proses sakitu tuh aya namun teh ulah motor teh aya namun teh merasa apa yang eta teh hese nu halal teh lain eueuh hese kahiji hese kadua saeutik nu halal teh dawan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dawahanna man lam yakun mat'amuhu sing saling jelema anu henteu aya mat'amuhu kadaharanana eta si jelema min halalin. Jadi nu didaharna lain barang anu halal lam yaksib
an qalbihi hijabun mangka moal daikeun muka cenah tina atina eta hijab parati nembuskeun ka Allah Subhanahu wa taala. Matak sarebu kali ayeuna dipreket ke ieu bacaan ayang-ayana tembus ka Allah lamun makanan nanang teh halal mah gitu mesti auzubit bismillah malaikat tembus. Jadi atuh eta teh utama eta teh pan utamana makanan teh eta ayeuna mun mengusahakeun makanan anu halal sabab eta menjadi hijab antara urang ayeuna jeung Allah Subhanahu wa taala mesti nyebut Allah la ilaha illallah muadekeun tembus kahalangan ku barang halal masukan teh eta rek usaha mah eta heula hiji heula sing ulah batrok teuing lah mun bisa apik beneran apik nyaan gitu mun teu apik nyaan ya ulah batrok teuing gitu ulah batrok teuing wa tasyara'at ilahil uqubah jeung eta ayeuna mun tang wa tasyara'at jeung bakal cepet gantang ilai kamareh al uqubatu nyaeta pirang-pirang siksa malah ayeuna mun kita anu timbul matak mempercepat karena siksaan lain ayeuna mukakeun hijab ka Allah makalah ayeuna mempercepat siksaan wala tanfa'u sholatu jeung moal manfaat ka manehanana sarebu kali getol salatna wala siapa sarebu kali getol puasana wala salat sarebu kali magur brohan kali itu kali sadaqana lamun anu teu halal barang ayeuna mun manut didahar ku manehanana salatna moal ditarima puasana moal ditarima sadaqana moal ditarima. Moga-moga urang nyata dipaparin rezeki ku Allah teh anu halal terus geus ayeuna mun tama anu halal teh anu sae geus anu sae teh tuluy anu barokah geus anu barokah teh tuluy anu jembar loba tuluy ayeuna mun teh geus ayeuna mun tama anu jembar teh deui anu babari eta teh aya dina doa salat doa Allahumma in kana laki istamai fa ilhu wa in kana fil ma'i wal bahri fa ritu wa in kana Allahumma in kana rizqi bis sama fa wa in kana fil ma'i wal bahri fa ritu kana fil ardi fa ritu kana ajilan fa'adil wa in kana musiran ayasir kaina musiran ayasir kaina kana ba'idan faqariwan kana haraman tahirwan kana qalilan takasirwan kana kasiran fabarik lihi terus wa in kana kasiran fabarik lihi wala tanqulni bil istiqta Latan koni ulah balik ayeuna terbalik orang jadi tukang barang penta gitu. Malah ayeuna mun tama aya jampe kolot mah make ajal. Gitu engal ayeuna bisa. Ajal. Nya geus ayeuna mun tama nu ti langit turunkeun, anu ayeuna mun ti laut dicai kaluarkeun. Anu ayeuna mun tama teu bumi bijilkeun gitu anu ayeuna hese gampangkeun gitu anu saeutik lobakeun gitu anu ayeuna haram halalkeun sucikeun anu ayeuna mun tama geus halal geus ayeuna mun tama seueur tuluy barokahkeun gitu geus barokahkeun teh angerkeun Gusti di dinya gitu ulah ayeuna mun tama dirobah ulah ayeuna mun temni bil istotori meta di para jadi tukang pertama amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab.